Nuhun kan sore geus nyempatkeun ka lapang nonton kami keur main bola. Nuhun nok sawangsulna. Kumaha Om, mantep lain permainan kami. Lawanna dibantai kabeh sampai genep kosong. Oh, aing main mah mantap. Cuman aing ngadelok nok memperecan ka uji sih euy jadi kiper mah. Berarti nembak hiji-hiji acan abang. Kumaha eta posisina? Nah itu nembak-nembak nama da teu kaserang-serang Om. Lamun sapertina sering newak sering nadah bola eta tah arek ka uji. Bisa disebutkan jeung kiper timnas mantap. Ayeuna mah ade. Om, nyawa henteu kami jadi kiper teu kaserang-serang. Peda? Nah gitu eta. Eta teh peda kami ngadoana mani uplak. Oh syukur loh aing kitu mah loh. Oh bagus, tapi engke lamun seperti main doi, bejaan doi, kayak om nukan dulu doi ho, dicermati ku om ho. Siap Om. Om, nyawa henteu kasih Rizky Febian anak-anak Kang Sule. Nyaho, nu artis teh lain eta mah, kasep sia eta mah. Nah gitu. Kamari teh ngentan nomor WA kami, euy Om. Kami teh seneng banget sia, euy Om. Jadi halo nok lo. Ama asa teu mana kayak jual wabun kalau lamun ngentan nomor nok teh si Rizky Febian teh. Teu ngandal sama sekali urang mantep. Ih, kudu ge heueuh Om, nyaan kami mah teu bohong. Terus nokna kumaha? Diberen tuh nomor nokna ka dituna. Ih, nggak biasa Om, mimiti makan rada-rada dijual mahal. Yang mahal yang buat dibikun tidak sabarkun teh. Si Rizky Febian mah eta mah artis terkenal, gimana teh beungar. La ilaha illallah, sabarkan bikin diawur kena marna. Ih, Om tenang, mesti bikeun nomor layu kami teh kamari, mahan mah catan euy. Tah kitu nok bener. Geus catatan oh jeung si Rizky Febian na. Oh geus kajeun pepet terus no pepet dokotan no. Geus tenang. Isuk berang sore dan kaduk pino ge cacan bae kami mah. Tapi gara-gara setan teh kami teh jadi poho waktu. Kami mentak-mentak setan, bener-bener setan. Mi tati mau cai saember. Ai tulila teh kami teh sia dibanjur make cai saember digobyog. Oh. Geus nyaho teh mah galagatna kitu mah ujungna kumaha? Geus apa enggak? Nok cetan lain dibanjur ku cai saemberan ku meh tati lain. Om, bener banget. Atuh nyaho Om? Geus lah, geus nyaho geus kapaji ku om lah. Atuh nyaho eta kisahna kami yang si Rizky Febian. Nyaho lah, kitu disangkana teh nyaho. Kami teh punten dibanding kami tadi teh nyesel banget. Lah, punya pasti nyesel. Soalna eta masa ukur ngimpi. Perde mending geus numpuk. Pertanyaan kahiji yo. Hujan angin biasanya disertai naonnya banget. Enji, kami nu bisa mah. Oh, bisa-bisa kalau itu bagian salah kabeh anu tentang keluarga si Budi. Iya salah telah Enji. Nyaan tuh gue wong salah kabeh. Dudukna saha Enji? Ibu Yeni. Ya palingan Ibu Yeni mah teu nyahoan. Da lain tetangga si Budi. Kami emang geus puguh tetanggana jadi nyaho. Geus kami bebeja ka Bu Yeni nah heeh. Ade, tanggung jawab ka Bu Yeni. Siap, bisa diatur. Sok lanjut pertanyaan anu pertama. Hujan angin biasa
hasilnya disertai. Enggak tong ngajawab Iwong. Kami nyaho jawabanna. Jawabanna teh disertai petir. Heuruh, Kenji maneh mah kabisa. Hujan angin disertai petir. Nya salah. Sok jawabanna naon Iwong? Hujan angin mah disertai kopi. Iwong nu benar, betnya disertai kopi. Kan hujan jeung angin sok tiris. Nya ngopi. Tahu bener betnya Wong. Disertai kopi. Sok lanjut pertanyaan kedua. Jangan terlalu sering minum kopi. Bila kalau sering ngopi maka akan terkena penyakit. Sok Enji jawab, ayo bisa menahan. Sering ngopi mah pasti terkena penyakit diabetes. Bener lah Wong. Enji mah salah deui. Salah bae, naon kitu jawabanna. Kalau sering ngopi maka akan terkena penyakit susah tidur. Bener Iwong, ulah ngarang tak salah deh kami teh. Sok bae anjing ngopi bae moal pineh-pineh. Dakwah lu pineh bari ngopi mah. Bintang. Bener euy. Susah tidur. Pertanyaan ketiga Wong. Siap, laksanakan. Sebutkan apa cita-citamu. Sok Anji jawab, meneh cita-citana jadi naon? Kami mah yang jadi petinju Iwong. Anji nu bener, awak letik gitu yang jadi petinju. Ternyata kau boleh babak belur. Ih, main petinju tarung. Petinju naon gitu. Petinju. Pemikiranku tak luput dari kamu. Jadi cita-citanya jadi naon? Kami mah kayak nggak hajikan apa sarang mama. Saya besar. Biasa jam sakit geus dina apa? Cek eta. Mana tong gandeng. Pemajikan di sare. Main game online. Mulai. Maju. Maju. Sampai lah dulu. Aman. Waduh, berisik banget nih. Kayaknya Bang Ang lagi main game online. Kerjain lagi Serang. Ayo, Bang Aung main game online lagi. Teh Mila, ini Bang Aung main game online lagi. Agung, main game online, nyalakan kuota. Untuk Bang, teman-teman, dek sare dah ya, kena lagi. Rasain, saya kerjain. Marahin terus aja teh.
itu sana. Nak pira ada loh. Mang Agung. Nah, ajak mabar ah ke Mang Agung Mang Agung. Ah, tuh kadang deh. Mang Agung. Cara gitunya. Bukan. Tadi kunci. Bah, tahu Mang Agung nom. Sare sugannya. Mang Agung. Hayu mabar lah. Naon. Oh, pemajikan Mang Agung kok, sok ngambek kok. Oh, bukan kereta si Tanjung sok laporan baik. Mau ngadu kurung-kurung pendek HP boy. Wis tunggu besukan. Kali Mang Agung. Bisa launan, maka ini launan mah. Pokoknya launan begitu nya. Tahu. Udah kumaha teman game online teh sok gatel ieu leungeunna teh. Sok yang garo-garo. Serang eta kadinya. Bener. Itu. Ayo, eta sak katoret. Ayo. Oh, eta kadinya. Hayo, kanyahoan. Teh Mila, ini Bang Agung sama Pak Dian main game online bareng. Agung! Bang, teman game online tenan. Ente kami mah gendong di Mang Agung di dieu ente. Tanjung gua kabaik loh. Agung cenah tiarap Mang Agung, tiarap. Agung. Sekali lagi nih, kurang puas. Teh Mila, ini Bang Agung sama Pak Dian main game online terus nih, gak ada kapoknya. Sarang. Let's go. Aduh, Pak Dian sama Bang Agung marah. Kabur. Mantap, ancaman aing adalah anak memperecan ka uji sih, oi jadi kiper mah. Perecan nembak hiji-hiji acan obang. Kumaha eta posisina? Tah, lamun sepertina sering newak, sering nadah bola, eta sepedane. Yuk. Awas sok, iwang bebenya ke Buyani. Iya nih. Sok lanjut, peta. Sok lanjut, peta. Yuk. Hujan angin sertai kopi. Sering ngopi mah. Penyakit diabetes. Sering ngopi mah. Masih. Bener lah Bon. Hayo, kanyahoan. Bang Agung main game online deui. Ih, Campuran. Hayo, kanyahoan. Ada kanyahoan deui.